mulang tak kudu benar kudu tertib segala rupa ge hak-hak adami utang piutang memeh dimandian memeh disolatkeun memeh dikuburkeun teh beresan hutang teh eta nu tertib mah naon gagayaan loba hutang ayeuna teh loba jelema sohor tapi tekor bibir amu cuy wedak kanal hutang raweuh on kitu bibir amu cuy pajan teu dilipen aing kolot baheula ge ku sararang kaung baheula mah nyikat gigi ge ku odol lain baheula mah ngenteng matak sorono ikanang hayam ge beak nyikat gigi salohor tekor geunahon mobil anak mah geunahon motor anak mah teu karasa karena tanggul karena tangal karasa ya motor di remna teh kiri nih itu kumaha teh di starterna teh nyuk ulah gitu sing karunya kacaroge ya salaki ece mah pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah lain bohong balik di sawah ge ngalah mangis ngabelaan pamajikan ngabelaan anak si karunya kasalaki suami ibu mah pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah minggu ge ka sawah kan pere minggu teh sekolah ka sawah teu pernah upacara si karunya kasalaki sateh ieu mulai ibu salaki dagang, salaki tani, salaki usaha, salaki bekerja, ngabelaan pamajikan, ari nu dibelaan ngariung di Bang Emok, rungkat besti, wal benar rumah tangga gitu mah hancur. Ayo we Bang Emok dirahasilaana tuh. Ngariung aku berjanji sumpah nasabah mal bener rumah tangga gitu mal emok kira harek sila ieu asareang seurina bangun loba nu nginyeumna lah usaha salaki urang usoli musalaki dagang urang duha lamun salaki ka sawah ngamparkeun sajadah musalaki bekerja urang berdoa jaga marwah keluarga harap